Halo sadayana tak aya poe ayeuna mah urang ieu nya ngareview gaming host di lemur urang ya. Tempat paranti maraen game barudak heueuh. Tah jadi kieu keayaan GH di lemur urang mah ya gaming host. Teu cara di batur, nu batur mah alus di apartemen uluh sia. Nah. Hah? Bermain tuh ML. Lihat, oh ya GML tuh. Jadi GH teh di dia di urang mah. Wajar we nu batur mah alus oge da bari di kota, bari aya wifi. Duh, kerengan naon sia? Anu eueuh. Ngopi heula tuh udang molor mah geus garadang peuting teh geus ngajokian eta teh ngajarokian. Ini ka subuh. Otak teh malolor we kieu teh karek harudang. Sok bilih bade ngajokikeun nya lah. Seueur di dieu mah da anu ngajokian teh. Kang Ubed ya. Pro player tanker. Si adolan si aduh. Rolna deh. Oh assassin eta tah. Ieu tank bisa fighter. Udud. Kopina weuning do minuman ge sehat, isuk-isuk soda kan. Karena begadang itu butuh vitamin. Aktif enak. Apa nama enak-enaknya. Dah yang jadi pro player mah teu kudu ge ieu atuh tempatna halus, nu penting mah main we halus. Cukup sekian sakitu we nya review ieuna GH na. Da di lemur urang mah kumaha deui da kur sakieu-kieu na kaayaan ge tuh. Nah. Atuh. Ledongnya. Sakitu we nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.